Bijil kabut keluarga bijil bijil kabut ya. Tanyakan ini Pak. Oh, tanyakan. Iya teh kabuyutan, lemur kabuyutan yo siga namanya teh keluarga euy. Lemur kabuyutan Bandung Selatan. Santai gitu keluarga euy. Ada di iya ya ada di laun kan sana hujan gede ya. Rumah banyak. Perang. Mulai surut hujannya ya mulai saeutik baladna ini. Ini ulah bare diakan manuk punya di jaringan warna tan baewe da mah biar dua di. Da moal di karungan ku manuk. Lain di kabune anjing ku jaring karunya di kapitan mungkul cek manuk punya. Area pom pasir jamu aman keluarga pasir jamu mah ya teu banjir. Tadi daerah Anir nu banjir mah keluarga euy. Pasir jamu ya mah pasir jamu. Pabaliut ka dieu mah Pabaliut kene. Oh, mesin tipong ieu eta mobil teh. Gelabak kita jalan ke eta mah ka dieu. Kanaon ngaranna teh nih? Gambung, Lewiliang, Pangalengan, Cisonari, Pangalengan bisa. Parangong, Pangalengan, Garut kayak itu nanti Majalaya. Ngan bijilna ti Ciparai. Selah Kopi, Wah, gede deui ka dieu mah ya. Masih area pasir jamu ya. Gede deui ya hujanna ya. Gelesar kieu pokona mah teu papareatan ka dieu mah jalur dieu mah ya. Reak ini orang lain. Ngan pada hengke ya ka hareupna aduh. Koreat. Aja saya kontrol aja. Ya, kintan we merenang jam 12 mah. Coba hujan jam naon. Ayan. Hujan jeung naon ieu mah jeung angin jeung naon jeung
cair guys. Aduh, takut turun. Woi, kalau rumah Jarak pandang 2 meter ya. pucuk tibun. Arah halus pucuk tibun gitu. Cuy deh.